Mang, kunaon atuh mah eureun di dieu? Pan imah urang mah jauh keneh. Diam kau anak muda. Aing gitu nya, oh yo si Bang Bung eureun di dieu. Ah, teu baleg. Turun urang cek heula motorna. Oh. Tuh. Kunaon sia? Jelma edan. Awas turun. Paling. Mang, itu bana coplok. La ilaha illallah. Aduh, itu ban meni banter teuing. Aduh. Naik ojek deh kalau capek kieu dasar teu profesional. Naon sia kana kang lompat atuh. Heueuh refleks. Banyu teh nying. Rek ka mana maneh? Rek balik, rek daon di dieu. Mana tuh ongkosna? Teu nepi hayang minta ongkos teu sudi. Aing sial gara-gara nganterkeun sia. Bodoh amat. Rungkad sayang ban aing nepi ka coplok kieu mah. Astagfirullahaladzim. Di WA checklist hiji, di telepon teu berdering nya ka mana jalema teh. Hei. Lain seuri di WA teh dibales, di teleponan teh diangkat tingali atuh ayeuna teh jam sabaraha. Ampura neng, HP urang teh lobet wae batuna. Geus diganti ku baterai jam malah beki rungkad. Gitu, tapi maknya baterai jam dipake baterai HP. Sok lieur wae. Abdi mah mun maneh eueuh kabar teh sok melang. Pang-pangna bisi disoget Bagong. Aing ge Bagong disoget ku aing. Ayo orang JJS. Mana dari JS teh? Astagfirullah kudet apaan eta jalan-jalan sore. Yo cacus ngeng. Tapi abi hoyong seblak jeung martabak manisnya. Pang meserkeun ku urang jeung gerobakna. Anun. Hayang nyatu eueuh kejo beasna dipanggilingan boga minantu rada gelo barang mitoha dijualan sik asik teu boga duit sik asik hutang pabelit ingin ini ingin itu loba kahayang lupa beli teh hutang. Coba lamun hutang pasti beda rasana. Nasib. Andai punya Doraemon, mungkin hidupku tidak akan seriweuh ini. Kamari aya si RT ka imah Sugante dipentak kakak jeung KTP teh keur bansos. Ari teh keur jadwal pos ronda. Aing ngarungkad serte.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Naon jang we kieu ka dieu? Bade Karisti Mang. Mang we. Emang aing iraha kawin jeung ini maneh? Hah? Bade Karisti atuh Pak. Pak we. Emang iraha aing kawin jeung Inung sia? Hah? Alah, kitu salah kieu lainnya kudu kumaha atuh. Si Risti mah geus sare, rek naon atuh? Nah, Abah dat bieu teh nelepon hayang martabak manis cenah Geus teh. tadieun martabak nama. Tapi itu si Risti Geus ayeuna mah geura balik, geus peuting bising kawasiana di aya nu nyuli. aduh. Geus naon deui geura balik ka ditu. Hari ieu martabak ke rasa naon? Rasa itu rasa yang pernah ada. Kalau kaedan siap. Anak muda, ngojek mah. Ah, embung, sen mawok deui. Jangan dibenerkeun atuh ayeuna mah. Moal Mang, rek ajak jalan-jalan si Bebeb. Aduh, aing mah karunya eta ka kabogoh maneh. Unggal diajak jalan-jalan nganumpak senal we, hayo. Yeuh, kali-kali mah atuh naik motor, batur mah komo geus naik permadani sia teh. Marana genek jalan-jalan dan memotoran. Pugu da Aladin make permadani. Cek sasia juga Aladin, da sia mah juga si Abu. Ih, itu bagus sih, ini foto kali itu yuk. Oke. Apaan mana teh pakai kacamata? Ih, sok gerak kantongan tak kacamata anak itu. Ih, tah cekas teu. Cekas alus. Neng, Hasan. saya tak. Oh, kita perangkeun. Itu Hasan tadi enjing Abi jadian yang si Hasan. Jadi marane duaan bobogohan. Yoi, Bro. Engkos nuhunnya selama ieu geus bager ka Risti, sok nganter-nganter Risti walau kadang can pernah gitu ngajak Risti jalan-jalan pakai motor, tapi engkos orang baik. Nuhunnya. Ya. Aduh, kumaha atuh. Ayo sayang, sekarang pada jalan-jalan mendingan ke Kota Sumedang lagi motor A. Ayo. Woi, kacamata urang. Heuli seblak jeung aing. Hayang martabak nita aing. Jadian jeung batu rungkad sayang. Wah.
Kunaon sih ya? Rek bunuh diri aing teh. Rek bunuh diri atau rek jadi doma sih ya? Yo, rek bunuh diri mah tong di dieu. Sok ka dieu. Nya ulah atuh mang misi paeh. Dan sugan atuh da sia teh. Sok diuk. Sugan dan ai maneh. Kunaon ari maneh atuh ha? Nyeri hate mata langit. Ari sugan teh unggal poe jeung urang. Meuli martabak jeung urang. Ari sugan teh boga hate ka urang. Jadian nama jeung batur. Yeuh, Jang. Anu selalu aya ge eleh kuno sagala aya. Martabak manis mah eueuh nanaonan dibandingkeun jeung beungeut klimis, motor anu awis, dompet seur acis. Sing sabar, kasep sing sabar. Yeuh, jalma hirup mah mawa milik masing-masing. Jodoh, pati, bagja, cilaka, geus Allah nu ngatur. Goblok aing paeh atuh. Ih, kakenyangnya.